bagaikan tengah jalan, ngajadi panghalang lengkah rek muruka tujuan tekebat puguh ka cegat. Apaan sidik anjeun nyieun lekasan, mudarkeun tali ka dedeh nu pageuh meungkeut kaheman, tapi isok ngahihiledan. Anjeun geus lain-laina deui, ulah rek kungkit-kungkit pasini, nu lawas ka luli-luli teu sanggup mun datang deui mata ngahudang deui ka nyeri. Nah anjeun bet ngarasa berat, cenah eserek miceun durian, bongan anjeun nu kabengbat ku asih anu salewat maksa hayang pegat. Anjeun nu ngahalang paniatan. Apaan sidik anjeun nyieun lekasan, mudarkeun tali ka dedeh nu pageuh meungkeut kaheman, tapi isok ngahihiledan. Anjeun geus lain-laina deui, ulah rek kungkit-kungkit pasini, nu lawas ka luli-luli teu sanggup mun datang deui mata ngahudang deui ka nyeri. Ngarasa berat, cenah eserek miceun durian, bongan anjeun nu kabengbat ku asih anu salewat maksa hayang pegat.
maka luli-luli teu sanggup mun datang deui mata ngahudang deui ka nyeri. Nah anjeun bet ngarasa berat geunah heserek miceun duriat bongan anjeun nu kabengbat ku asih anu salewat maksa hayang pegat anjeun nu ngahalang paniat.